A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, tobat fil Islam. Dua, tobat fil iman. Tilu, tobat fil ihsan. Tobat fil Islam syariat zahir, mata urang pakai neule nu dilarang ku Gusti Allah, tobatan komo nu iman hareupeun jalan. Asal keluar bae di kamar can mandi acan geus deuleu kelek, mandi encan susu geus kadeuleu di jalan aja diuk di memeh mandinya ambo ngagedean dosa diuk betah di jalan. Masya Allah teka rasa orang eta nambahan dosa ceuli urang pake ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah, geus makaruhan bangsa gibah, ieu musik dan lain sebagainya. Irung urang pake ambe-ambean nu dilarang ku Gusti Allah, cuam-cium kitu kene sungut leungeun suku pake ngalengkah deuk ka mana ridho apa bendu Allah. Tah ieu ngaranna fil Islam syariat tamata tobatan. Hiji mata 70. Astagfirullahalazim, tujukeun ka mata. Wa tubu ilaihi. Abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, abdi babali ka Gusti, mata abdi ampura Gusti. Loba jelema anu ka neraka ngan ku sebab dedeleuan mata doang. Dicolok mata teh, dipeurehan make timah anu geus ngagolontrog di neraka jahanam. Geus ribuan tahun pake meurehan jelema anu tatadina dula deuleu. Ya Allah ya Rabbi. Hanas teh sabaraha deuleu ping-ping doang jeung susu. Dikawin henteu ku urang. Tapi engke di akhirat eta ditimahan karugi-rugi atuh. Mendingan tanya bae, sia ieu kadeuleuan ku aing resep ka sia daek teh dikawin ku aing. Aing ulah doraka bae ye. Hayo sen kawin deui. Ye atuh cagiana tuh daek mah tuh nu di imah satu jentel su di imah mah geus urusanna nu belakangan teman. Mal aya nu di imah kudu 1 bae mah mal aya. Daripada aing haram terus dari siang unggal poe kawin. Nah, kuduna kos kitu teh jadi lalaki mah hebat eta. Ieu mah ninggal kuduna ngadoan ridho bae nu kolak iraha kiamat. Kiai cenah bado atuh bisa ngan tsunami. Ulah teh kira-kira ngan ieu we urang neuleu neraka. Nah, kitu ke deh ceuli. Istighfaran guna astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Gusti ceuli 70. Irung astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sungut. Terus eta teh kakarak tahap belajar tobat seperti eta. Sapoe, 2 poe, 3 poe, seminggu, 2 minggu, eta tahap belajar ngaranna. Eta kakak di syariat. Belajar tapi ngaranna belajar tobat. Terus bae sabulan, terus emang urang begitu urang istighfar pa ieu aja isukna bisa narik diri teh bisa. Tetep bae sebab naon? Kan dibere perwatakan mata aya watak resep neuleuh kanu indah-indah. Ceuli dibere watak ngadenge kanu merdu-merdu dan lain-lain sebagainya. Letah dibere perwatakan kanu lazat-lazat. Maka orang istighfaran geura istighfar terus. Eta teh lain saminggu 2 minggu, sabulan 2 bulan, mungkin 1 tahun karak dibere ku Gusti Allah. Geus 1 tahun eta kakarak di syariat. Karak aya ta berpikir nyana naon artina. Kuari mah bisa tak kuari asal neuleuh bae awewe menghindar sorangan sebab naon geus diistighfar kan. Geus belajar berarti geus bisa. Kan belajar tadi teh ai can bisa mah neuleuh deui. Ai can bisa mah neuleuh deui, asal bisa neuleuh deui. Lamun geus bisa karak ku Allah engke lain urang anu ngahindarkeun Allah. Oh, sia berarti berlindung ka aing, tobat ka aing tina bebendu aing ku embungna sia
narima bebendu aing ku aing geus kadenges ya jeung geus kadeuleu jeung geus kajahoan selalu istighfar ku Gusti Allah keur dibalieurkeun anak ketika aya awewe teu hayang neuleuh sebab hideung tama watek keneh tolol henteu ya bahasa sanajan neuleuh hate kitu bae tah mah ti Gustina selamat berarti geus bisa tah kan tadi tahap belajar satungtung urang encan bisa urang aya bae tah dedeuleuan resep ketika urang geus bisa henteu jadi eta mah kembali ka diri urang lamun diri urang geus bisa tobat dina syariat dibere teu hayang neuleuh bae dibere teu hayang kumaha sih teu hayang kos kada liwat bae kos kada liwat eta ngaranna geus bisa. Nah kuari supaya jadi ahli urang teh terus ti belajar ka bisa kuari jadi ahli tobat. Kumaha teh ahli tobat eta selalu inget ka Gusti Allah lain urang asli nama nu tobat teh Allah sebab Allah asma'na at-tawwab wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal malikul quddus salamul mu'minun kadituna at-tawwab ketika urang keur tobat nu ahli tobat lain aing sebenarnya mah sebab aya asma Allah tawwab nempel nyorot ka urang ningali batur nu keur tobat teu kadeuleu jelema nu kadeuleu asma Allah at-tawwab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tah lamun geus boga perasaan kos kitu berarti boga makom teh jelema ahli tobat nu tadina per menit per detik tobat keur belajarna kuari dihindarkeun ku Gusti Allah bisa berarti nyana geus terhindar tina nu diharam-haramkeun. Nah, kabelah dieuna jadi ahli. Ku sebab naon perasaan lain dirinya nu tobat asma Allah at-tawwab. Luar biasa. Bab tobat bae ge tah kos kitu tah. Mun urang nyaritakeun dina thariqah. Geus thariqah teh lain zikirna, zikir basa kadar mecutan. Praktek tobat da supaya jadi makom ieu lain geus. Kakarak dina syariat. Kuari naikana iman tadi Islam kuari iman makan keyakinan geus urang boga keyakinan bahwa Allah teu neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun sadetik ge tetapi urang lengah tobatan ku urang ya Allah ya Rabb kalengahan abdi jeung kasuul adaban abdi dina kepercayaan abdi padahal abdi percaya Gusti teh ningalikeun bae ka abdi per detik teu pernah teu ningali tetapi kunaon abdi lengah Gusti hampura kepercayaan abdi kalengahan abdi suul adab abdi tobat tah iman tah sok geura hayang jadi jelema kos kitu panya mah juriga bae encan mencan jadi jelema encan sebab can pernah nobatan iman. Ya Allah ya Rabb suul adab abdi padahal mah Gusti teh deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid diterjemahkeun ku ahli thariqah ana aqrabu min nafsi wa ana aqrabu min nutfi kaula leuwih deukeut tibatan roh maneh tibatan diri maneh tibatan ucapan maneh jeung moal bisa ngomong sia lamun eueuh aingan moal bisa napas yang mun eueuh aingan hirup sia hirup aing. Nah tapi perasaan urang teu boga perasaan kos kitu tobatan ku urang iman urang tobatan astagfirullahalazim Gusti kelengahan abdi jeung kasuul adaban abdi tina iman padahal mangaji ti leuletik Gusti nyaho bahwa Gusti teh ningalikeun ka abdi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hati abdi teh ditinggalikeun ku Gusti per detik teu pernah teu ningali Gusti maka abdi tapi abdi teu pernah asa ditinggalikeun ku Gusti eta berarti kan lengah suul adab ka Gusti sok geura tobat tina perasaan teu dideleukeun tina perasaan teu didengekeun tina perasaan teu dikanyahokeun urang berarti lengah
Bro, mulai ta urang tuh belajar. Eta teh lain sabulan 2 bulan. Eta teh lain 1 tahun 2 tahun. Sok geura lamun terus bae ku urang. Ya Allah, astagfirullahalazim. Padahal mah Gusti ningalikeun tapi abdi lengah. Si parah. Padahal mah Gusti teh deukeut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, tapi abdi teu pernah rasa deukeut, berarti abdina nu blor. Astagfirullahaladzim, keimanan abdi. Innallaha ma'ana, Gusti babarengan jeung abdi, tapi abdi teu asa bareng jeung Gusti. Astagfirullahaladzim, lain saminggu, lain 2 minggu, bulanan, mungkin tahunan. Sok tobatan geura. Astagfirullahaladzim, mulai ku hari di bulan Syawal ya. Jang kaharep sok tobatan. Abdi mencenai kos gitu mah tobat, tapi korupsi mah terus. Nah, artinya tobat itu mah korupsi mah pagawean itu macam kieu. Tobat mah tobat ka Gusti Allah, korupsi mah pagawean. Atuh kumaha sia bae tah pantogeun dulu sia atuh. Jadi mah salat mah salat cenah ai maling mah terus bae ieu. Ai tobat mah ibadah, ai maling mah pagawean. Goblok tah urang Pandeglang goblok. Oh Pandeglang. Udah kos gitu. Tuh ya, itu salat maka Gusti cek yen ai maling mah pentong pagawean urang. Tetep bae teh mah salat maling mah maling. Ya, cuma sia bae atuh teh mah. Taubat. Sok. Ya Allah ya Rabb kelengahan abdi, ya Allah ya Rabb kelengahan abdi. Gimana? Mulai kuari ihsan. Beki jero bae. Tobat fil Islam, zahir. Tobat fil iman, keyakinan. Tobat fil ihsan, anta budallah ka annaka tarak wa illam takun tarak ka annahu yarak. Rasa. Ihsan mah rasa. Geus kuari urang boga perasaan tah kuari ka perasaan asa boga hirup boga urang padahal boga Allah. Urang mah perasaan urang kuari boga urang hirup teh emang teu dosa hirup boga Allah. Pertahankeun jiwa kusia hirup. Asup ka rumah sakit dokterna ge modar. Boga obatnya na paeh bae sarua bae. Sebab nu boga hirup Allah. Kuari urang boga rasa hirup teh nu urang eta teh dosa dina ihsan. Boga perasaan pagawean teh nu urang. Rasa boga pagawean nu urang eta teh dosa. Al-afal kulluha minallah. Urang lempang, urang diuk, lain urang Allah. Lamun urang geus boga perasaan urang dosa. Tobatan. Astagfirullahaladzim. Ngan obatan naon cenah ke? Nobatan perasaan. Perasaan boga hirup, perasaan boga pagawean, perasaan boga diri, perasaan boga harta. Itu saya nu aing eta teh kos kitu tah geus eta dosa. Janu Allah pan kabeh ge. Nah, kecuali lain di mulut, lain di hati. Itu saya banget nu aing tapi cek hate mah Allah. Mana aya? Nu teu ngaji momo anu ngaji henteu. Nu ngaraji henteu tuh ngomong. Mantap lamun benar-benar nu Allah, tuh masjid keur dibangun. Ye nu Allah ieu tah ka masjid keur. Coba henteu pan. Ora. Lah iya ge. Berarti kan tuh nyana ge ngomong nu medit ge ngomong sorangan medit cek nyana. Cek nu medit. Nu medit ngomong medit atuh akur tah mah Gusti. Eta hese. Geus engke ku Allah dicoba, bakalna dicoba dina syariat, dicoba dina iman, dicoba dina ihsan. Ketika orang berangkat syariat, cobaan syariat Islam. Ketika orang berangkat dina iman, dicoba orang dina iman. Ketika orang berangkat dina ihsan, dicoba lulus. Henteu kan kanyahoan ku Gusti Allah. Lulus jeung henteu kudu dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Nu mantak nek jadi solihin, nek jadi wali teh ya. Lain berarti teh dicoba ulah neuleuh Habib Lutfi Kuarida, ulah deuleuh Gus Dur geus jadina, ulah deuleuh Abuya kos kituna, ulah deuleuh tapi deuleuh percobaan-percobaanana nu urang teu nyaho leuwih berat ketika nyana di syariat mah geus bareng lah jeung urang, tapi urang mah kan ngelai terus. Tapi ketika dina iman lain deh
eta teh perjuangan anu luar biasa namun tak kaju set embung ka mana eta keur berjuang ngaranna lain berarti cul eagle lain col dog tinggal eagle lain nyana boga perjuangan anu keur diperjuangkeun ka Gusti Allah cicing